Ieu percis ucapan Kangjeng Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syamil ju', anu kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahur. Loba jasa jelema anu peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta? Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an liqa'in isaipin lahar, muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti beurang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi bae geus kos puasa syariat geus puasa syariat asal teu dahar teu nginum teu jima ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri, celi pake ngadengekeun musik, ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna, eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus, ayum sikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim, nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beuteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beuteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim, Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku, al-muharramat wal manahi wal zamaim, tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae oraw. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal tenaga gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Ya sebenarnya kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit araraya di jero hate
geus mamata geus baceuli ieu deui hate rasa ujub rasa takabur rasa bukhli nah ieu di jero teh teu dipuasaan maka fakulluha yubtilu shauma tariqah ieu ngabatalkeun puasa tariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun aya waktuna dahar aya waktuna ketika beurang dahar batal. Puasa tariqah mah goer muakkad muabad ngaranna fi jami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana. Mun nyana ujub batal puasana. Mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat loba jasa umat loba jasa kaum anu parawasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang ngan sakadar lapar ganjaranana ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi nah Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasa aing geus datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam cek Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan siapa teu puasa ngan lapar doang ceurik jana ka ieu mah masyaallah masyaallah isukna datang deui subajaat tsaniyah datang kedua kali datang assalamualaikum ya Rasulullah salam enaon ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye abdi keur puasa sarua cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan mana mah teu puasa tapi kan boga lapar doang ambo cek Kangjeng Nabi dipikir jana balik deui ka imah langsung wa qadat fi baiti hadiu pe di imahna nyana da pakuran ke ya aing puasa cek yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae cuma kunci kunya awang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu kajero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi Waalaikum ya Rasulullah Waalaikumsalam nah ini ja'iyatun shaimatun abdi ieu lapar tur abdi puasa sedaqti bener anjeun terus nyana nitah fa amara lah bi taat nyana nitah ka sahabat bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu aya awewe ieu lapareun jasa ieu bere buka nyana merenung bae jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa ke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyawa datang nyahon teu kan ka puasa deui iya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh ya nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mantak
Kanjeng Nabi, kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa. Maksudna kieu, loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya sangat dijaga. Ngantak cek Kanjeng Nabi, hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li puasa manu aing. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain aing deui. Puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain aing deui. Puasa manu aing. Awas, inna shauma li. Asomuli inna somali sarua bae. Puasa mah aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya ria. Wa ana ajzibihi. Aing nu bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem kuatur bahasa lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang zahiran wa batina. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara urang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun ceulit teu dipuasakeun eta mah nu kos kitu mah lain puasa pindah dahar Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi nafsu amarah nafsu serakah kabeh ku urang teh dipuasaan Allah sangat resep. Nu mantap jihad perang di medan laga mah gampang tapi perang nafsu iyalah nu hese. Iya nu hese. Nah urang sabulan ye sataun cuman sabulan dititah tapa urang mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus ulah ka mending geus pokona di imah TV begedean pan goblok eta manya nonton TV bulan puasa sih maca Quran zikir ulah loba ngobrol-ngobrol aja Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah urang apalkeun nya terutama ku kaum hawa ye doana pohara jasa ye bisa sekali hebat teh. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin wala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu ka zamanan kuburanana jana aya 3 di dunia lain lalagaan nya moal di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburan. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh. Loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul ya iya tah. Di Basrah aya kuburanana. Di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni malah mah aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa dzikraka wala minal uqba illa ru'yatak tah eta ya arhamar kedatang ka imah talarnya
Bacanya pihartieuna na ieu mantep jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir. Lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunia di dunia teu hayang pangbikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran. Hampir ngarempot deh yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira saja tadi mah ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi mah resep bae jaknya lah hayang lah jaknya pala uridu minad dunya abi mah teu ngarepkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abdi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira tah doa masyaallah. Lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin nu hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kos kitu mah di sorga sabana Gusti teh mah Gusti teh mah di sorga bae atuh mangga teh mah nu kos kitu mah malah di neraka mah ya tuh sabodo cek eta teh geus kos kitu bae kula mah hayangna ndek ditalar ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ieu mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebabna begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga mah ulah lamun kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aju ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun engke tatangga susah kajeun penting ka sorga anak susah masalah sakena penting mah ka sorga pemikiran geus eueuh duniaan saeutik-eutik aja nya nama mun neuleuh tukang karung nya mah jari hiji jari hiji sama aing saya kubahan dari teh kebocor aing para doa ya Allah sakitu bae abdi mah teu boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu kahayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb. Terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hati tina cinta kasalian Allah bisi di jero hati aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi ta'ala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah beusi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin ieu sadetik jero hate kasalian Allah Allah be ieulah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat piti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing zaman Musa los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai
logam, emas, minyak dan lain sebagainya. Los, eta teh jang sia, kabeh jang sia. Tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah. Tapi kula ia adalah sirna manusia. Artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang. Nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena. Jang naon sakitu atuh udag-udag dunia diudag-udag haju rusak. Banyak udag-udag rusak. Maning nu nyieun dunia. Urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak, maning anu nyieun sawah Allah. Urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak, maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah. Urang ngahayangan naon bae, maning nu nyieunna. Matak al insanu sirri, manusia adalah sir kaula, tapi wa ana sirru, kaula sirna manusia. Tuh kabeh di dunia dibikin ke manusia, tapi manusia embungan hayang ka aing bae sering gitu. Matak wa ana sirru, geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang, iya ibadah zahir. Aya nu datang ka qalbu, ibadah qalbu berarti toreko. Aya ibadahna rusir ke kajituna, ya ibadah hakikat. Geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah, campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu, yakni bertoriko. Lalaunan mata urang puasaan, ulah beuteung dulu puasa, mata ilukeun puasa, ceuli ilukeun puasa, sungut ilukeun puasa. Abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala. Puasa umum, puasa khusus, puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Puasa hakikat mah meureun lain bagian urang. Tamanggeus timur salin jeung nabiyin, aya para aulia Allah. Urang minimal eungkeut-eungkeut puasa thariqah. Mantak jaga ulah sampikeun cak Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaum ilal ju', ngan sakadar boga lapar doang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada. Setiap minggu urang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu. Mudah-mudahan nuntut ilmu orang, belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa. Nomor kedua, geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa, terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah. Setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung, ulah dianggap bahwa kula nyinggung, tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima. Kaya maksud sunggang singgung sama sekali. Andaikan aya anu kasinggung, simkuring khususna minta dibukakan pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan, tina pagawean, tina segala rupa menghadapi bulan suci Ramadan, khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana. Adapun sadayana anu sok hadir teu perlu diucapkeun deui, insyaallah simkuring ngahampuran. Di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu, eueuh nu jadikeun musuh. Boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu, insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat. Kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong, ditanya motif naon ku ayana sakitu. Berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha
anu dijadikan bendu walaupun ayah segerintil dua gerintil nu bendu tetap sibuk teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmulan haram manudi bakot luhu opo mangan barang kang den sunahkeun opo mataini nikmat kahayati kaya ula wa aqrabin lan kalajengking wa bina bukoalan gagaka kulau wahidatin kokok blu wafarutin lantikus wakuli semuanya bori lan saban-saban satogalaka ngamadaratkeun wa kadzala likaya ikil haram rahmatin binatang rahmat bisa dijadikan tamawarakhat rahmatin kada atau lam iku kaya ikilaiki fa'arah haram utawi rahmatun manuk rahmat wa bughazatilan burung bugosa wala saulan daigala saulu garabizari iku den halal menu gagak tatanduran iya pokok lan haram kena binatang kakatua watos lan binatang tos manuk merak para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hiji bacakeun Fatihah kanggo Haji Muhammad Nur bin Haji Nawiyah dua Siti Syuhra barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi kedua tentang sumbangan haul nu dilaksanakan cuma di pengajian orang baik di luar ulah saaya-ayana jeung samenang-menang najang orang-orang keneh aja dan kalau masanajan ngaji ke moal merek no problem. Rasa ajeuna kurawan dek mawa kebo geus aya timimiti nu mau kebo urang perahu mereka dua orang etek geus araraya kebo bisa dibencit heula los asal ge ganti ya ieu karobah Tuhan Syabul Qadir cenah kiai geus deuleu kuburan enca lain bisa eneng doang oh masalah leuwih gede ti embe doang ya oh salah penting mah kebo teh cek urang dieu ukur teh bisa teh nyebut kebo punding itu kebo orang lembur teh nyebut kebo mah kebo gelamun adik kakak ribut be kolot urang bala bere tumbung kebo abek cenah tilok tumbung munding tilok santak ke kolotnya aduh aju budakna ge atuh memeh ngadahar geus bager embung yang besi dibere cek kana jadi can karuhan dibere ge geus bager geus engke lamun aya nu ribut anak urang adik kakak eta bejakeun eta nu tadi mundi tadalaturna minggu nu kedua kamari menangna 150 bohong 115 juta 115 juta was. Alhamdulillahirabbil alamin insyaallah. Dicatat orang sebagai pecinta Tuhan Syabul Qadir nu bakal catat di bukuna sebagai muridna anu engke ditungguan ku Tuhan Syekh diberangkatkeun ka ditu. Atuh anu teu mere anu teh. Anu tadi nyebut siap teu mere. Mudah-mudahan orang dipanjangkan umur, beres sehat, diberi yakin ke Allah, ke Kangjeng Rasulullah, tur diberi mantep ibadah orang, sakumaha mantepna para aulia Allah, terutama nu teu birek deui di dunia. Tuhan Syabul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh sebagai pepeling muka dua orang ternyata geus aya di akhir bulan Safar. Di bulan Safar Allah nurunkeun panyakit anu ngajelaskeun ba'dul arifin min ahlil kasyfi wat tamkin. Rek percaya rek henteu bodoh ajeuna aing mah golongan MD teu percaya ka haji
mah Persib jadi ke Bandung atuh sia ka ditu tuh ya orang ahli sunnah wal Jawa percaya kanu gaib-gaib teh percaya orang boro-boro eta kakunti anak teh si rajana ya Allahu sanyana Gusti Allah nurunkeun fi kulli sanatin tiap tahun 300 alfi balia wa 20 alfa wa yunzal fi kulli sanatin 300 alfi balia wa 20 alfa 320.000 penyakit 320.000 penyakit termasuk COVID di jerona 19 corona eta aja urang lamun nyaho jerona corona muringkak bulu weh palawah geus teu kudu nyaho penting make masker geus teu kudu nyaho urusan jero-jerona mun nyaho urang cuek bakalna polisi ge seri bae nu nyaho mah polisi nu nyaho mah tu seri bae nu teu nyaho kara mau bayar kajian teh urusan manehna ieu urusan urang we teu kudu nyaho sebab saat ini can selesai urusan jual belina per detik ini can selesai urusan jual beli yang tak tenang we kaca teh ieu 320.000 penyakit Masya Allah wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahr Safar 320.000 penyakit diturunkeunana dina Rebo akhir tina bulan Safar urang moal manggi Rebo deui ye ayeuna teh apa Minggu Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero nah eta Rebo eta teu manggi Rebo deui eta Rebo terakhir Safar nah bisa tu fayakun zalikal yauma ashaba ayamis sanah Rebo terakhir dina bulan Safar eta teh abot-abotna pangberatna pangerina pangkudu hati-hatina dina sataun eta didinya diturunkeun penyakit salesma influenza anu teu nyahoun maung teh ya nah termasuk itu COVID maung teu nyahoun kok maung teu nyahoun tah anak pecang ditanya saya lagi COVID apa itu COVID artinya mau eta terus kalau ditunda darah tinggi darah rendah terus kebetilok eta influenza teh bolon sia bodoh sia Masya Allah tah itu horenganan batur mau sia teh ngartieun untuk darah manis darah pahit dan lain-lain sebagainya seluruh penyakit diturunkeunana eta di Rebo akhir termasuk penyakit stres stroke iya pokoknya 300 di jerona barang diteliti termasuk
beliun gempa gunung itu lini kabeh teh baliah Allah karim geus aya paranti nolakna salat paman shalla dzalikal yaum 4 rakaat salat 4 rakaat salat sekitar 6:30 kira-kira waktu duha asup 4 rakaat yaqra'u fi kulli rak'atin minha ba'da al-fatihah inna a'tainakal kautsar 17 kali rakaat kedua katilu kaopat geus teu kudu dicaritakeun ieu mah dongeng ba'dul arifin mun teh dicaritakeun gitu kudu aya ijazahna ti ba'dul arifin ka murid mun encan diijazah ulah tadi ngaritakeun teh ulah jadi isi di perumahan nu ngajak salat terbuah kasan ulah isi lembur-lembur ulah kecuali ke kiai paling jeung santrina ngadidik ka santrina urang mah tuh salat urang mah jadi siksa ieu mah kan kudu khusus salatna nyai salat urang mah pugu urang salat nu farduna ge jadi siksa cukup urang mah dibonggolan ku salat jadi urang mah salat eta encan pernah khusyuk keagungan Allah teh leungit mentak kunaon mesti teu panasaran aing ieu salat geus kolot kieu can husu-husu iraha aing bisa tak teu panasaran ku teu panasaran eta teh bakalna ditanya ku Allah kunaon make teu panasaran geus kolot-kolot can husu keneh bae dipanjangkeun ku aing sia umur masih encan panasaran kadanan ku husuna panasaran atuh kan nyana ngai panasaran lagi nyai batur aing geus baralik kabeh ka ditu ka lemburna geus eueuh di dunya tinggal aing we meureunana ieu tapi aing can husu-husu salat kumaha carana panasaran amat tah eta karak jelema bener gitu mah cuek belah husu-husu teh yang penting mah salat teh siksaeun doa namakan geus disebar 2 tahun ka tukang Allahumma ya syadidal quwa wa ya syadidal mihan azizun dzallat izzatika jami'u khalqika geus kan poho kan Masya Allah, itu fotokopi di mana ditendena? Ya Allah, pohara. Ini jami'a khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya manimu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta birahmatika ya arhamar rahimin. Poho. Sakit lobanes. Sabaraha eta 50.000 eta motokopi datang teh pan ka imah teh dibikin ke pamajikan tah doa baca nyana mah teu ieu pamajikan sibuk pan itu di lamari eta enggak kuari barang ngadenge kuari heuh cenah ieu coba dulu lamari wah ku geget geus doa pentingna taqarrub ka Gusti Allah dengan bacaan-bacaan khusus ya dafi'al baliyat Allahumma ya dafi'al baliyat terus jeung sajen-sajena geus urang mah tarima asak bae puyang cenah kieu geuning kos haju kuari diulahkeun salat atuh nuhun suganda dek dititah cenah aya di ulama tuh geus akur jeung kahayang suganda dek dititah cenah aya geus ngantak aya ahli-ahlina di unggal daerah
anu ngadoa ka Allah salat khusus jang umum nu mana jang umuman nyieun salalim ngan nyieun ge teu meunang fotokopian lantaran adab-adab ada kudu ditulisna bada subuh fotokopi lah entak loba nu nitah fotokopi ka dieu ti anu teh ulah udah ngajualan fotokopi sabodo jualan atau urusan kan tama lain azibah jualan urusan kantong tulis pada subuh ayah wafat nah Jibril Mikail Israfil ayat teh diputer tulis di piring atau di kertas dia masalah punya terus tulis salalim assalamu qala min rabbihim salamun ala Musa wa ala salamun beres kita caikeun kena luntur terus kepet-kepet kecai naon ngaranna kabah terus ke sumur bala lantaran sumurna babarengan cukup ini sumber kuari mah sumurna tertutup jet pump urang kapal jet teu boga jet pump eta ge wasalah sukeun ka dinya eta yang umum minimal nginum heula memeh ngadaharna naon nginum heula minum isu-isu berarti bebe ka kantor, ka sawah, ka pabrik, mereka mana be nginum heula. Tas nginum eta makelah dupi teh tina bahasa Arab dufi al-bala. Nyin tina awi disegitilukeun tina daun awi jerona beas dikulub kupat teh teh ngaranna. Ngan make daun awi mah ngaranna dupi. Ulah letik-letik sudah kieu jadi kita moal nyeri beteu jelas minum cai doa ya rebo isu memeh ka mana-mana minum teh insyaallah urang dijaga tidak berbagai bala musibah jeung panyakit-panyakit nu bisa jeung tugas ka ijazahan silakan pentingna wirid beurangna salat doa nan tadi datang kaanggeus untuk keseluruhan lain jado ajang pribadi-pribadi jang kabehan doa khusus nak jangka BH tak malam rebo ngonci maneh orang tiba pada Isa ngonci pamajikan asukeun ke kamar nanti cerita lagi itu mana ibadah kene ge atuh kitu bae komo panganten anyar mah atuh geus ulah nyaritakeun bala-bala sekedar ngelingan dina rebo isu teh rebo akhir disebut rebo wekasan cek Jawa urang neruskeun tentang pembahasan hewan-hewan nu halal nu haram ayeuna aya hewan anu sunah dipaehan geus lamun dipaehan ku urang menang ganjaran sunah dipaehan masya Allah karim khamsun tuqtanna fil wal haram 5 jenis hewan sunah dipaehan mau di tanah halal mau di tanah haram tidak terkecuali di mana baik 5 sunah dipaehan
nomor kahiji al-ghurab manuk gagak nusuk di luhur wak 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 eta sunah tadi paehan belajar orang nembak pakai Bunyamin S tuh kan hiji desungan nomor kaduana sunah dipaehan teh wal hidah manuk kokok bluk urang memalenunya oh ya ka kokok bluk kecuali seta nyawa ka kokok bluk sebab baturna kokok bluk teh kendaraan kuntilanak atupan nyana eta kokok bluk sudah dipaehan serem manuk teh serem kieu babun kurang ditewak teh jadi serem culak ciluk matana wah sieun urang deuleu kokok bluk buek kokok beluk teh bahasa baheula bahasa kedirna buek nureuna maju teh jakelan betul eta kokok beluk garana buek wah surah itu tadi paehan ketilu sunah dipaehan teh fa'rah berit cek kurang Jogja mah berit nyana kan tikus di situ dah dibawa ke orang nyebut berit nyana teu bisa berit terep orang Jawa doyong orang Jawa jadi berit ya apa tahun kurang berit ujung-ujungnya birit hese Jawa mah dah sulah tadi paehan tikus beritnya beda jeung cucurut cucurut eta katengar rusak cucurut mah sebenarnya lama cucurut mah ngadoakeun ka urang dina kitab Hayatul Hayawan ngadoakeun nya mah ka urang lamun nyana terus tanya nyokot tulang ke ngadoakeun ya Allah ya Rabbi unggal bae ulah manjung tulang bae ieu nu bogan aku pelit-pelit deui Gusti jagelah tuh bere rezeki nu gede jang nu bogana abeh kula ulah ngadahar tulang bae beri tuh pas kitu lantaran terus bae teh dibere-bere ya otomatis nyana ge sarua ujung-ujungna mah ngintip awas ya ku aing ramona gegel sia ku aing ba loba jelema nu gegel ku cucurut pelit tilu nomor kaopat sunah dipaehan teh akrob kalajengking sunah dipaehan termasuk bayombong eta sunah dipaehan bayombong eta bahasa Sunda dia mun bahasa anu keren nama bayombong teh kalabang keren dengan kalabang itu mah bahasa Vietnam kalabang bayombong bahasa urang sulan termasuk min jumlati aqrab kene kalimat sunah dipaehan teh kalbul akur anjing galak tepuguh ta eta teh sunah dipaehan tek baheula mah sok nyieun kalabesan
di lembur terus di pondok nyen kala besar anjing pagulidag galak dipaehan Nesanggus saurangnya hewan tesuna dipaehan dan ulima tadi kumaha hukumna lamun didahar ya bari deuk nyaritakeun hukum ngadaharna mantap wa yahrumu manduli makmanu dibakatu haram ngadahar hewan nusuna dipaehanana model tadi di dia contohna kahayatin model orai ge sarua termasuk kana sunah dipaehan orai letik orai sedang orai gede sunnah dipaehan paehan orai kecuali dina fawaidul makiyah mun aya orai hideung ngaringkuk atawa leumpang hideung mas ulah waka dipaehan sebab eta mah kadang-kadang orai bener kadang-kadang jin ngarupa orai jadi lamun aya jin ngarupa orai hideung warna hideung ulah waka lamun ngaringkuk orai teh adana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar nyana kayak ngomong orai pakai adzan Mekah dong juga siapa orai aduh Masya Allah bisa ngomong atau mau tidak mau orang kudu Allahu akbar Allahu akbar jadi orang yang ngerti ngelosok tapi lamun haji pendek adzan Allahu akbar Allahu akbar digegel siapa aing betah aing ngadenge adzan sia orang ngegel teu betah ngadenge suara aduh Masya Allah tah orang adzana engke tutupan lamun cicing bae tutupan make naon bae bak lamun nya maneh orai sok di dinya bae maneh tapi lamun bade lain orai eueuh atau ngaloson eta mah 100% bakalna mun kurang mun aya bae tutupan mun bener lain orai eueuh sorangan ngahiang atawa ngoloson kula alal haq di imah ieu teh sering dah bab di imah ieu loba jin bari kan di imah teh jin melulu pernah terjadi kerjanya oleh tikene di tengah imah teh orai gede ngaringku ya Allah ya Rabbi nah geus nyaho geus bere beda ku abah mun aya orai di dieu ulah dikukumakeun antepkeun atau adzan lah ulah adzan Madinah harita mah bukannya amat sih mah eta mah kasaksian jadi dia langsung kula can anggeus azan can anggeus karek datang ke hayya 'alas shalah robah naik ka tihang ih naik ka oraina segede leungin kieu oraina segede leungin gede aya urut kancing dia baheula mah kayu secang da aya urut kancing teu di kancingan bolong jadi pindah liang baheula makan aya kasalahan tukang bas baheula ngaranna ge aju teh ditutupan deui tah dipelebah deui eta teh kamar ma ilot baheula ngurus emak nah naik kadinya aya liang segede kieu kan kancing kunaon aya oraina buada segede kieu aya asup ka liang leutik asup je cek urang ieu mah kos nu di TV teh aya film naon kareta film naon kara ngomong sia
wah keluarkan ji tebetah yang mengaji yang gitu tah eta kurai nu sumpah da kieu aya yang leutik asup jadi kula tunggu nama tina sieun seserian sorangan manggading sorangan bae aju seserian eta kula seuri teu asup kieu bae wah si aing keluar deui asalna ye teu beunang sing serikeun aduh aju kula tek cicing deui teu seuri asup deui kan ieu alal haq pernah terjadi seperti eta Masya Allah. Nah panggi-panggi eta dina Faidul Makiyah kade azana pernah terjadi di pondok pesantren Kerese Garut udah zaman Mama Buslol Karim aya orang di harapan masjid didinya aya Mbah Oni ngaranna keur kula masantren ka itu Mbah Oni teh aya kene diketrok make tungkedan cah kelep tok getihan huluna paeh teh orai teh Masya Allah jadi masalah eta orai paeh teh lantaran loba santri nu kasurupan di samping kasurupan loba nu leungit ulu ieu orai gara-gara dari paeh ternyata lain saorai-orai mah telila kiaina leungit Kiai Oco atau Mama Oco Kiai Busol Karim leungit jago ngaji Mama Busol Karim terkenal Mama Oco eta teh rekanan Mama Syatibi tuker ilmu Mama Oco jago Syamsiah Mama Syatibi jago Ukudul Juman jadi dia pasti nih kurang tuker cak dina ulang ngaji ka ente Syamsiah ente ngaji ka kaula ngaji Ukudul Juman jadi ngaji lah teh jarang kok kabeh entek balik di gentur diiring sakaretan ngiringan teu kira-kira baheula mah eta teh kan kareta teh pohara diiring ku sakareta ku jago-jagona ngaji yes dikacaritakeun eta urusanna ieu mah urusan leungit mama teh leungit dibawa ku raja jin ka negara Azrak negara jin ieu mah asli ieu mah dongeng teh lain fiktif asli orang-orang menang lah suka ada ke negara jin ternyata geus aya ratusan jin yang harapan mayit dek nyalateun jadi ieu mama teh diajak nyalateun ngan ajak debat heula Masya Allah karim jadi mama teh diajak ke negara jin maksudna dek dipaehan sebab mama termasuk maehan anak kaula orang nu dipaehan teh anak raja jin panganten kene iyalah ayeuna debat atuh jeung mama ieu mah Allah maha kawasa Allah maha suci Allah maha agung Allah maha segala-galana dek nembongkeun kagagahan ilmu mama Oco ieu teh datang ke debat jeung raja jin geus lain jeung jelema deui bari mah bahas rumah saya teh jeung babada manusia ieu mah di negara jin eueuh batur lamun eleh paehan metak mama deui di ditu kan make Al-Qur'an setiap jelema ngabunuh jelema ngabunuh hewan aya hukum-hukumna nya ngabunuh jelema bunuh deui ieu anak kaula penganten terbunuh maka kula menta tumbalna kiai dilawan ku mama cek mama teh kieu lamun manusia ngabunuh manusia paehan
Tapi lamun manusia ngabunuh jin komo jinan teu ngarupa hewan anu lain. Ieu kan aya hukumna sebab kami sabangsa jeung manusia, kami teu sabangsa jeung jin. Maka kulantaran kitu dina Al-Qur'an ge dijelaskeun wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, meunang kawin sote pada anpus manusia jeung jin mah keheula. Wah di ditu teh aya Mahkamah Agung segala rupa. DPR nu teu kaluar di demo ge kaladir di dina kabeh. Bah di negara jin teh masyaallah MK na aya. Masyaallah presidenna ini ke Kalimantan ada. Eta di negara jin teh seperti eta moal poharana luar biasa. Debat mama teh di negara jin. Ya Allah, dengan kecanggihan dan kecerdasan mama eleh jin teh. Oh, ngadu ayat suci Al-Qur'an, ngadu hadis, ngadu ijma ulama. Panjang dong nama engke. Aya bukuna di kula. Baheula mah dibuat di Bangle Bandung. Tapi kula mah boga sejarah khusus. Boga sejarah khusus kresek. Lantaran kula kan menang incu. Nah, ye ulah sok iris ya. Boga bukuna khusus sejarah pondok pesantren kresek anu baheula mama dibawa ka negara jin, ka negara azab. Eleh lantaran eleh dihampura ngan Muhammad tabrak imat singkatna bae. Singkatna debatna lamun dicaritakeun panjang. Kemudian singkat cuman minta mohon. Ieu pamajikanana nu hirup kene panganten ngaranna Siti Kolbunia. Siti Kolbunia tetap di pesantren di Kresek ulah diganggu cek mana insyaallah cek mama ikos kitu mah geus masalah. Guys, mama akhirnya dipersilakan untuk mengimami. Ya Allah, di negara jin mama kita ngimaman di negara jin. Kulantaran cek mama kan besi engke di debat deui kan kula mah bangsa manusia, iya mah bangsa jin. Kulantaran cek itu kula embung maksudnya lain kuda naon engke tah cenah cak sia beda pengimaman kan jin mah kitu ulet jin mah. Nah tetep mama embung akhirnya ridho ikhlas ulah ngamasalahkeun masalah pembunuhan tapi kaulah menghargai atas ilmu anda, ilmu mama. Silakan mama supaya ngimaman di negara jin. Oh biasa. Di urang mengimaman covid bae ge pan anu make ruku sagala. Pohara jasa kena corona di imaman ku nya ruku. Masya Allah. Aju jahar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa. Waladhalin. Nu di tukang negara goblok. Amin. Caknya nama taraweh meureun. Macam-macam. Di dunia kuari macam-macam jijieuna jelema. Ya Allah, ya Rabbi. Kabohongan teh geus diciptakeun pohara. Antara bohong jeung bener keliru di akhir zaman ieu. Entah hati-hati. Salametkeun diri urang baik wari masih hade. Si hade geus salametkeun diri urang baik untayangan jelema nu lurus, nu jujur, jang nyalametkeun diri urang. Kadituna ieu beuki bahaya. Zaman kula leutik masa pira TV ge hitam putih, abyad aswad. Nya bener nyaon teu aing gitu. Kabelarina kolor. Si eta mah make kolor wae kan. Kalau udah kabelah diri dua dia manggil HP dan lain sebagainya. Ya Allah. Nah iya bakal cerita mama ajo salah pulang deh. Wah kaget mama lu. Ternyata gitu cerita anda dong. Oh ajib luar biasa. Ya santri dek Jumatan balik Jumat, bawa Jumatan gak makan jauh. Balik Jumat kan babarengan kunaon aya mobil sedan Mercy bebibet. Masya Allah. Sebenarnya mau dipikiran mamanya ya mobil mewah kaditu deuk naon tuh kalembur. Tapi kulantaran ngaranna ge santri kaget ya digerokeun dah. Ayo ka dieu naik cenah geuna. Geus balik ka Kresek naik. Cek teh. Oh atuh eueuh sabulan.
dibawa ke negara jin sabulan mah gara-gara Mercy tadi mandak si hade besi ayam Mercy nah nya si eta mah hayang nyaho cenah ka negara jin itu geus mal balik deui sih mah wow geus pokona bacaan ahli hikmat geus diketrukeun tetep bae teu balik-balik ujung-ujungna mah mata kerum ka Gusti Allah aya di luhur para aya blue begitu mama ngadoa blue teu bisa dicekel lesang sakumaha belut tapi tetap terus dicekel aya engke dongeng panjang mah ti mimiti akhirna bener biasa deh per detik ieu masih masantren kana Siti Kolbunyadininya masih keneh aya kuari jinnat teh jeung kuari loba anak baranakan meureun nyana kawin deui ngan teu ngondang atuh loba nu gendong di dinya tamu dulur wah pokoknya pemandangan anu aneh-aneh teh aya nah meeting ke ieu tah naon garang-garangna lampu dioyak-oyak atawa nu leumpang atawa engke aya nu bujur gede bujur teh gede jasa gede pan aya bujur pang gede-gede lagi meureun sagede Ratmi B9 lah gede gitu lah dah ieu mah ibu gede mah tilueun eta Masya Allah nih carita orang hidungnya mah dongeng engke panjang nama kayak insya Allah pukulan diwangan ti awal tepikeun ka tamat tepikeun ka diasukeun ka mangle tahunan seluruh pesantren di Indonesia apalin bahwa Kresek pondok pesantren anu pernah guru ka negara jin jago-jago ngaji nah terus lanjutkan ke Mama Oco terus Raina kajian imam terus mantuna ke Jemot Toha terus ada ke Abdullah terus ka ayeuna teh ceng ending Abdul Qadir terus besan kula kan aya ceng itu terus datang ka ayeuna jina aya kula pernah sekali pengalaman di dinya teh pernah sekali kieu pernah sakali mah unggal bada maghrib ngaji tas ngaji sok dipanggil ku kiai dibere cau jeung kolek mama tah anu saja teu bager heran anu sieun mun santri moal digrog-grogeun moal da potongan lain santri teman tuh penjahat tak kesimpulan apa panjang iya pas malam harita kejadian ayah raramean di kitu alun-alun ayah pengajian nu make kitu teh botol teh baheula mah di urang mah Bogor teh itu Ki Ahmad dan sebelum Ki Ahmad di Bala ieu mah aya deui teh kiai kadi tu kabeh santri kula teh nya aya ramean selenting aya ramean teh henteu melu bareng balik isya digerokeun teu kebal langsung ka kobok sepi amat sih kula ieu pondok sepi amat eueuh hiji-hiji aja aya ge anu rada dewasa masih kana di masjid kula mah digerokeun ku mama nah isi sepi-sepi teh cukup aja asuh turun deh ya sepi turun ka cai barang neuli jam teh geus jam 9:30 sebelah lah ka kamar sorangan aya nu ngagedrog-gedrog ieu tah naon ngaranna pan make triplek digedrog duduk alhamdulillah aya batur aing ka dia sia asup rada kenceng duk kadieu sih kadieu ka jero geus langsung gedug-gedug kitu aja mah kadieu duk jeban pancang amat sih goblok sia mangga ye lain kadieu lah nu baru
eta sakerasna nyana meureun buat kitab segala naon wae di luragang kabeh. Wah ieu mah lain jelema sakulah teh. Lain geus kaluar butak lompat. Kita dikunci deui lawang ge. Wah bahaya jeung bahaya ieu. Harus bab sakenceng-kencengna jelema mah moal datang ka raragagan kitab segala lalu ragag bagus kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Nah datang ke hadapna ngan santri hiji-hiji acan ngan kamarana jelema cak aing teh ye. Ai kunaon muncul di hadap tangkal buah aya make kebaya hejo ieu na disanggung. Ya sewe siga mojang priangan mah gitu. Kulantaran geus dimimitian ngegedrug-gedrug. Wah iya ya. Lompat deui. Ada jeung jin mah. Masyaallah. Geus teh lalakon sakali salila di 7 tahun geus sakali kejadian model kitu. Sajana teu pernah. Babatulan kula urang Cicalengka. Batur aya kegiatan riung segala nyana sorangan bae di majelis kieu lah dina Siti Kolbunia jaing kawin encan sakeuna ieu aju kesepian babaturan eueuh coba mun bener-bener sia aya di dieu hayu ka dieu kieu bae teu bari ngaco ngomong ge bari ngaco kunaon aya nangkep nyana atuh ditangkep aju ieu lah ieu di dieu ente bisa ngomong di negara kita dibekem. Aduh kebal itu kan. Terus be ditangkep punya data. Ada pan ditangkep nyaho ku jin mah lain rarasaan. Memangna kurang dah ditangkep. Geus wallahu alam sama ka ditu namangan aya keneh. Kuari lamun nang tangan ka ditu. Men ente teu percaya ge ka ditu. Ka ditu 100%. Ente ka ditu terus berarti maghrib bisa bangsa jam 9 mana Siti Kolbunia kayak gini ya iya ayo kayaknya ayo nama santren kan iya mau diceritakan dongeng nak di awal enggak ya kalau boga saya lantaran keluarga dibere buku sejarah eta khusus ceritakan kejadian-kejadian jin Siti Kolbunia. Nah, eta ge ngarupa orang hideung, tah ngarupa orang hideung. Pandeglang can lila. Can lila di Pandeglang. Ya, orang hideung di paehan teh. Kalap terus. Ieu na kos orai bae. Kos orai geus ka Kiai Hikmat, geus ka dokter, geus ka mana. Akhirna yang ngimpi nyeuna tiada anak masuk ngaji ka ngimpi. Titah ka dia ini dibere cai ulah ka dia tuh cekulatnya geus gering gerak ka dia naon geus dibere cai bae tuh masyaallah alhamdulillah murotol padahal mah cai lagi meunang kulah-kulah acan ya nom kan terus mun teh cager pae ge eta heran murotol menteu cai deui ka dia 2 kali cager eta dongengna kos kitu cekulatnya mehan orai ieu ka jeung kuku mah geus sebabna kos orai ulah besi aya orai hideung amanat di mana baik di imah di luar di jalan ya deh baheula mah ditembong-tembongkeun kan ku kolot teh sing ade ulah lelempangan waktu tangari urang mun lembang lo batak orai hideung istirahah sisi jalan baheula mah sok di kokorolokan disebutna hadapeun tangka sering kali ieu orai warna hideung ulah dipaehan sebab anak kalana jin merupa orai azanan mun di bahurang ngomong cerita orang biasa mah semua dipaehan haram dagingna di dahar orai naon bae cenah mah kiai orai sanca ngeunah mendingan japuh bae yang orai haram orang kecuali dalam keadaan darurat tubihul mahzurat
cara tentara waktu keur caritakeun di tim-tim Aceh. Ku darurat amunisina geus eueuh. Mun teu dahar, mun teu ngadahar orai, ieu bakal hilang ruh. Teu naon darurat tambah kos kitu mah ya. Ngan ngadaharna ulah juga ngeunahan. Begitu dibolong, uyahan, enak ini terus bae. Beok sok bodek ieu urang. Jeung aya mamala, setiap anu diharamkeun mun didahar aya mamala. Ke cerita mamalan. Wa akrabin jeung kalajengking termasuk bayong-bong eta teh haram didaharna lantaran sunah dipaehan guru binabko gagak anu warnana kulau eta ge sarua haram didaharna lantaran sunah dipaehanana hidatin mon kokok bluk haram didaharna sunah dipaehanana parotin jeung berit teh baheula mah mun aya urang lumpat kuari mah berit mun aya urang nyamperkeun jadi urang teh geus dianggap rekannyana jeung sieu mah komo sohib sohibnya geus ngaku sorangan beritna ge bahkan ti ieu ge geus pengakuan jadi sama-sama saling mengakui cak berit ini sohib saya caknya lagi ini prenan saya waduh wahara eta berit eta haram didahar aduh kuari manggeus sabaraha kali urang ngadenge kasus berit dijadikeun baso naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik urang ona meureun teu nyaho mah walaupun geus nyaho paling ge urang gila doang tapi nyana mah tah anu nyin baso dorakana engke dihareupeun Allah tanggung jawabna kumaha ya Allah ya Rabb anu kamarieu nu di ditu di Lampung ge burit balaya Lampung nu pernah di dia di Tangerang di handapeun kitu naon garang-garang got orang bulade atuh nyana di Paraban horenganan dijadikeun baso haram jeung wa kullu sab'in setiap hewan galak anu ngabahayakeun dek gede dek leutik bentukna dek kumaha bae hewan galak hewan berbisa anu galak yakni anu ngabahayakeun haram didahar dagingna bentukna dek narayap dek hiber dek leumpang dek kumaha bae haram Masya Allah ya urang mun geus nyaho kieu kan setiap hewan waya dicai anu hirupna dicai mun di darat pae halal rupa nu kumaha bae mun aya hewan dicai hirup di darat hirup haram teu kumaha bae rupana haram hewan darat berkurang geus dibahas kamari nu halal jeung nu haram geus kuari permanukan atau perhewanan nu sunah dipaehanana haram didaharna termasuk dikoedakeun kullu sab'in dharin setiap hewan galak anu ngabahayakeun leutik gede rupa da kumaha bae haram wa kadza